Saijah kalengitan kolotna, kalengitan indungna, kalengitan bapakna, kalengitan lemburna, jeung tungtungna kalengitan adinda anu dipika cinta ku anjeunna. Sadayana dimimitian tina hiji hal anu teu sapira leutik. Kakawasaan anu ngamprak sagala ngarampas kana sagala rupa kahirupan masyarakat leutik. Tina eta kajadian palawargi, hirup hiji kulawarga mimiti ruksak. Kusabab eta palawargi ulah nganggap remeh anu teu kaadilan. Ulah nganggap remeh kakawasaan anu sangeunahna. Ulah nganggap remeh rejim pamimpin anu keur boga kakawasaan. Lamun aya anu lemah keur diperlakukeun teu adil, ulah sok milu cicing. Urang kudu usik, urang kudu ngabela. Sabab bisa jadi anu dianggap leutik ku urang pikeun jalma sejen teh mangrupa sakabeh kahirupanana. Jeung kawas kembang malati anu dicekel ku Saijah. Cinta bisa layu, tapi carita jeung pangajaran moal laas ku mangsa, moal laas ku zaman. Tah palawargi, carita Saijah jeung adinda ieu kembang malati di lembur badur anu kusim kuring dirangkum dina buku Max Havelaar. Jadi ieu ditulis ku Max Havelaar dina bukuna ditulis ku Edward Dwosdekter atau napi ngaran penana Multatuli. Bukuna nyata Max Havelaar nya. Kasim kuring ngan saukur ngamamanis caritana tapi teu ngaleungitkeun esensi eusi caritana. Sakumaha anu ditulis dina buku Max Havelaar tadinya. Atuh pamugi saluyu sapogodos sareng versi aslina. Hapunten sagala kakiranganana, hapunten oge dina sagala kalepatanana. Ieu mah mung saukur ngadongengkeun carita anu parantos Arya versi simkuring gitu tahnya. Atuh mugi urang sadaya tiasa nyendak hikmahna palawargi sareng pengajaran tina ieu carita nya. Hatur nuhun parantos ngadangukeun. Hapunten kana sagala kalepatanana. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag sampurasun.